In kuota namun ngucap anjeun Zaidun adirun mani adadar kana lafad Zaidun adirun mani adadar. Zaidun ari ki Zaid adirun eta anu ngahampura. Man kajalma ieu tadzaro anu sasadu itu si jalma. Awalun mubtadaun wasani fa'ilun agna fi asarin zani. Wawalun jeung ari anu mimiti mubtadaun eta teh mubtada. Wasani sareng ari anu kadua fa'ilun eta teh fa'il. Agna anu sugi itu fa'il tina khobar. Agna anu sugi itu fa'il tina khobar. Fi asarin zani dina lapad asarin zani. Asarin hari anu lempang saha zani ieu dua lalaki. Saha zani ieu dua lalaki. Waki sajeung kudu ngiaskeun anjeun. Waki sajeung kudu ngiaskeun anjeun. Wa kastifhamin jeung eta tetep sapertikeun istifham an-nafyu ari nafi. Wa qad yajuju jeung terkadang meunang naon nahu faizun lur rasyad seumpama lafaz faizun ulur rasyad. Faizun ari anu bagja ulur rasyadi eta jalma anu meunang pituduh. Saha ulur rasyadi jalma anu meunang pituduh. Masalah bahasa barang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibtida'u ari eta ibtida' mubtada'un ari mubtada' Zaidun eta lafaz Zaidun wa hadirun sareng ari lafaz hadirun khobarun eta khobar. In kota lamun ngucap anjeun Zaidun hadirun manitada kana lafaz Zaidun hadirun manitada. Zaidun ari ki Zaid hadirun eta anu ngahampura. Man kajalma ari kagaro anu sasadu itu si jalma. Awalun sareng ari anu mimiti mubtadaun eta mubtada. Wasani sareng ari anu kadua fa'ilun eta fa'il. Agna anu sugi fa'il tina khobar. Fi asarin dani dina lafaz asarin dani. Asarin hari anu lempang saha dani itu dua lalaki. Waki sareng kudu ngiaskeun anjeun. Wa kastifhami sareng eta tetep sapertikeun istifham an-nafyu ari nafi. Wa qad yajuzu sareng terkadang meunang naon nahu faizun ulur rasyadi saumpama lafaz faizun ulur rasyadi. Faizun ari anu bagja ulur rasyadi eta jalma anu meunang pituduh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibtida'u ari ieu rek ngajelaskeun kana ibtida' atawa mubtada' Tapi beda kita.
Lamun ibtida mah anu ngaropakeun kana naon? Kana mubtada. Ya. Lamun mubtada mah anu daropakeun ku naon? Ibtida. Ingat mubtada itu tingkah ropa. Anu ngaropakeun kana mubtada nyaeta ibtida sabakal aya ka hareup. Bakal aya ka hareup betna anu ngajelaskeun bahwa mubtada itu ropana ku naon? Ibtida. Ngan ieu macam-macam ya. Tinggal heula kana betna. Mubtadaun Zaidun mu'adzirun khabar. Mubtadaun Zaidun ari Zaid mubtadaun eta teh jadi mubtada. Mu'adzirun jeung lapan adzirun khabarun eta teh ngajadikeun khabar. In qata Zaidun adzirun man yatadar lamun anjeun ngucapkeun Zaidun adzirun man yatadar. Zaidun ari ki Zaid adzirun eta anu ngaham ora mana mubtadana Zaidun Zaidun mana khabarna lafad adzirun ngan pada aya khabarna beramal kana sabadana kareupna aya man maf'ul be tina lafad adzirun jadi lafad adzirun beramal kana sabadana nganasabkeun kana lafad ma. Ari man kalimat isim mausul ya, mate isim mausul. Kumaha betna isim mausul lafad man? Wa man wa tusawi ma dzukir wa hakadha nu inda qaiin suhir. Sakur isim mausul ngabutuhkeun kana sila pasti aya silaha. Ari sila itu kudu kaluaran tina jumlah atawa sibe jumlah. Cing naon betna bahwa si mausul itu pasti kabihanana ngabutuhkeun kana naon? Kana sila. Wasimu yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin laikin mustamila. Sila teh kudu kaluaran tina jumlah atawa sibeh jumlah beta wa jumlatun awsimuhu alladhi usif bihi kaman indillahi manuhu kufir. Kaya anu jadi silana nyata lafad iya tadaro kaluaran tina jumlahna jumlah fi'liyah. Anu jadi contoh dia nyata lafad Zaidun hadirun. Zaidun mubtada hadirun eta ngajadikeun khabar. Taya anu kahiji akan ngajelaskeun mubtada ma'al khabar. Ya. Ingat deui. Ieu bet anu kahiji nyata akan ngajelaskeun mubtada ma'al khabar. Ke bakal aya kadua mubtada ma'al fa'il sada masadal khabar. Ini ayat 2 dina bet ieu. Hiji mubtada plus khabar. Anu kadua mubtada plus fa'il sada masadal khabar. Fa'il sada masadal khabar teh fa'il anu nempatan dina patempatan khabar. Gitu. Fa'il tapi nyicingan dina tempat naon? Khabar nyicinganana. Gara tinggal di kana sarana. Atawa terusna kana betna. Wa awalun mubtadaun wa sani fa'ilun agna fi asaring tabet anu kadua ieu keur ngajelaskeun mubtada plus fa'il sada masadal khabar. Kumaha gambaranana? Nah, gambaranana dina sarana dijelaskeun. Dzakara nyaritakeun sal musannif anal mubtada'a ala qismaini. Musannif nyaritakeun saenyana mubtada kabagi kana dua bagian. Mubtadaun lahu khabar. Hiji mubtada sarta khabar. Dua mubtadaun lahu fa'il sada masadal khabar.
mubtada sarta fa'il sada masadal khobar. Geus aya dua tanya. Fa misalul awal contoh anu kahiji Zaidun adirun mani' ya. Lafaz Zaidun adirun mani' dar. Eta contoh anu kahiji. Cek tadi anu kahiji teh nyaeta mubtada plus khobar. Tah contohna Zaidun adirun mani' dar anu tadi teh ya. Kumaha penjelasan nomor hiji wal muradu bihi ma lam yakun al mubtada'u fihi wasfan mustamilan ala ma yuzkaru. Nah, maksudna gambaran anu kahiji salagi si mubtadana lain kaluaran tina sifat. Nah, ya. Mubtada plus khobar itu bagian kahiji bisa ngajadikeun mubtada jeung khobar itu salagi mubtadana lain kaluaran tina sifat. Nah, kumaha lamun mubtadana kaluaran tina sifat? Tah, maka ieu nu tadi teh gambaran anu kadua. Nah, maka ieu ngaranna engke si mubtada anu kaluaran tina sifat kahareupna lain ma'al khobar, tapi ma'al fa'il sada masadal khobar. Jadi cara ngabedakeun da kumaha? Tinggal ieu mubtadana. Sim sifat atau lain. Nah, lamun ada sim sifat, oh berarti mubtada ma'al khobar. Ya. Lamun kaluaran tina sifat, oh berarti ulah diabuskeun kana mubtada ma'al khobar. Dari mubtada serta khobar mah si mubtadana biasana asup kaluaran tina zat isim zat. Lain sifat. Nah, lamun mubtada ma'al fa'il sada masadal khobar, maka si mubtadana itu biasana kaluaran tina si sifat. Dan biasana kudu kaluaran tina sifat. Nah, tinggal didengar. Ma'lama yudhara bil qismi sani fa zaidun mubtadun wa adun khabar wa misalu sani contoh anu kadua. Asaring dzani ya. Asaring dzani fal hamzatu lil istifham. Hamzana hamzah istifham. Nah, berarti syaratna kudu kapieulan kunaon? Istifham ya. Hiji eta kudu aya istifham. Wasarin mubtadaun napad sarin mubtada mata cita logatna asarin zani naha ari anu leumpang. Naha teh tina naon istifham ari tina mubtada anu leumpang lapad naon sarin teh anu leumpang saro yasiru. Wadani fa'il sada masadal khobar. Lapadani, aya lapadani. Aya lapadani tarkibna ngajadikeun fa'il sada masadal khobar. Aya lapadani kalimana naon eta? Isim isyarah kan beda isim tasniyah. Coba beta isim isyarah isim tasniyah. Wadani tani lil musannal murtafi wa fi siwahu taini jakuratu tiang. Mana musyarrahna? Mana musyarrahna? Dicadetekeun teu? Teu, berarti ieu mah kieu. Asarin hada teh geus disaran ka dieu. Ditunjuk berarti naonna? Musyarrahna ditunjuk. Ieu, berarti musyarrahna naon? Handphone. Namun urang nunjuk ka mana? Ka dieu Pak. Ieu musyarrahna kita bisi misyarahna. Iya, pan urang nyebutkeunna iya lain ada mah teh. Lamun ieu mah ada. Ada. Menurut bahasa orang mah naon? Ieu mun teh ada teh. Tah ieu teh isim isyarah. Mana musyarrahna? Nya kumaha telunjuk urang ka mana nunjukna. Lamun nunjukna kana kitab berarti musyarrahna naon? Kitab. Lamun nunjukna kana irung berarti musyarrah urang naon? Irung.
Gitu tah. Ieu teh masyaalena keun nunjuk kana dua naon berarti dua lalaki. Nunjukna teh pan ieu isim tasniah. Nah, ieu lapad dari ngajadikeun fa'il ti mana? Sarin. Tah sarin teh kan isim fa'il. Ari isim fa'il isu samartabat jeung naon, Bang? Jeung fi'il. Ari fi'il butuh kana naon? Fa'il. Oke. Lain fa'il berarti isim fa'il. Kade beda fa'il jeung isim fa'il. Lamun isim fa'il mah naon? Segat. Lamun fa'il mah gitu. Tah, ieu lamun sarin isim fa'il. Lamun dani fa'il. Baca urang tadi. Isim fa'il mah segat, lamun fa'il mah tarkib. Lamun sarin isim fa'il pan eta. Sarin teh isim fa'il fa'ilun. Fa'il namana dani gitu. Ngan beda naon? Beda lamun isim fa'il mah segat beunangna ku tasdifan, lamun fa'il mah tarkib ayana dina naon? Jurumnya atawa dina nahwu gitu ayana. Jadi kudu bisa ngabedakeun antara isim fa'il jeung naon? Jeung fa'il beda. Nah, lapadani teh ngajadikeun fa'il. Ngan peda sadal masadal khobar netepkeun dina patempatan khobar. Nempakan dina patempatan khobar sabab sabada naon? Mubtada. Kan biasana sabada mubtada mah aya naon, Ban? Aya khobar ari ya khobarna kumaha? Eueuh. Tah, ieu teh tempatna tempat khobar. Teu istiqomah fa'il sadam masadal khobar mah nyicingan tempat saha? Batur gitu. Tempat batur dicicingan ku saha? Ku fa'il sadam masadal khobar. Berarti ngagasam naon? Gasam tempat ieu ngaranna berarti. Sabab tempat saha? Tempat batu. Lamun mubtada mal khobar, tah ieu mah lapadna khobar tempatna ge saha? Khobar gitu. Oke kan dina segi lapad teh aya lapad aya naon, Pak? Aya mahal, Pak. Teu mah ada naonna tempatna. Nah, lamun mubtada sarta fa'il sadam masadal khobar, dia teh dina segi lapad mah ngajadikeun fa'il, tapi tempatna tempat naon? Tempat khobar. Gambaranna tah ieu gambaranna. Ketika mubtadana kaluaran tina isim sifat maka bakal aya gambaran kedua ieu nyaeta mubtada sarta fa'il sadam masadal khobar. Zaidun qaimun bisa teu dijadikeun mubtada sarta fa'il sadam masadal khobar? Teu bisa. Nah sababna pan eta mubtadana dan kaluaran naon? Isim sifat. Are ngaropakeun kana khobar kumaha? Mubtadana ge isim sifat. Jadi bisa ngaropakeun? Nya teu bisa da lain isim sifat itu. Pan bisa ngaropakeun teh naon? Isim sifat kakara bisa ngaropakeun. Nah, maka teu bisa lapad asaring dani itu dijadikeun ayeuna atawa tadi lapad jaidun adirun itu dijadikeun mubtada sarta fa'il sadam masadal khobar itu teu bisa. Sabab eta mah geus mubtada sarta naon? Khobar sing mubtadana kaluaran tina lain isim sifat. Bisa ayeuna mubtada sarta fa'il sadam masadal khobar teh lamun mubtadana kaluaran tina isim sifat. Wa ki jeung kudu ngiaskeun anjeun sok ku anjeun kiaskeun. Hartana kiaskeun teh pokona mah mubtada isim fa'il maka kahareupna lain sarta khobar tapi sarta fa'il sadam masadal khobar. Gitu. Kebayang teu? Mereka deui. Jadi mubtada sarta fa'il sadam masadal khobar teh mubtadana kudu kaluaran tina isim sifat teu meunang kaluaran tina isim dat. Naon sababna? Pan butuh kana fa'il ari isim semaun mah sifat. Engke kan fa'il eta diropakeun ku isim sifat. Lamun lain sifat rek ngaropakeun kana fa'il kumaha? Da teu bisa ngaropakeun lamun lain isim sifat mah. Pertikeun jaidun teu bisa ngaropakeun. Beda lapad sarin bisa ngaropakeun, Pak. Sabab samartabat jeung naon, Pak? Jeung fi'il.
Nasirun bisa ngaropakeun samartabat jeung nasara. Daribun bisa ngaropakeun samartabat jeung doroba. Itu samartabatnya sepertikeun kitu, ya. Geus itu gambaranna sapertikeun gitulah, ya. Wa kasifami jeung eta tetep sapertikeun itibam anapyu ari naon? Napi. Ai anu samartabat jeung itibam nyaeta naon? Napi bisa teu make itibam bisa. Make naon berarti? Make napi. Rek make lapar lah bisa. Rek make lapar mah bisa. Anu penting mah naon? Napi. Kudu kapihalan ku napi atawa istib. Kumaha mun teu kapihalaan? Ieu mah eueuh istifaman. Ieu mah eueuh naonan? Eueuh nafian. Nah, urang contoh dia atuh sapertikeun kieu. Bisi lieur teuing napa disifat napa disarif. Berarti kieu. Aqaimun dzani. Nah, lamun contoh teh napa gama? Aqaimun dzani. Aqaimun ari anu nangtung. Sahadani ieu dua lalaki. Mubtadana lapat imun. Fa'il sadama sadal khabarna lapat dani. Bisa mubtada sarta khabar? Teu bisa. Sabab eta mubtadana kaluaran tina isim sifat. Terus kudu kapilan kunaon tadi? Istifham atawa nafi syibah istifham. Terus kumaha mun teu kapilan ku istifham? Jadi kieu qaimun dani. Bisa teu? Bisa. Mata ka ada apa ya? Wa qad yajuju jeung terkadang meunang. Naon nahu faizun ulur rasyad seumpama lafaz faizun ulur rasyad. Faizun. Ngajadikeun mubtada. Faizun ari anu bagja saha ulur rasyad jalma anu meunang pi mana mubtadana? Faizun eta kaluaranna isim sifat kapilan ku istifham teu? Henteu. Mana fa'ilna? Fa'ilna ulur rasyad. Bisa dikhabarkeun fa'il rasyadna jadi kena khabar di segi lafazna? Teu bisa. Sabab mubtadana kaluaran tina isim sifat. Kan kada ieu mah gambaranna keur teu katerapan ku istifham. Hukumna qad yajuju. Qad terapkan fil mudhari hukumna taklil qalil. Jarang terjadina berarti. Kumaha kebanyakanna? Kebanyakanna kapiheulaan isim sifatna ku istifham atawa nafi. Namun tadi aqaimun dani itu. Terus fa'ilna bebas. Ada isim dhohir, ada isim naon, ada isim dhamir bebas. Contoh ieu kan ieu fa'ilna naon? Ieu mah contoh fa'ilna isim dhamir tu ulur rasyad, contoh fa'il isim dhamir gitu. Geus eta lah gambaranna sakitu. Itu gambaran anu kadua nyaeta mubtada sarta fa'il sadam sadar. Geus kade apalkeun? Itu bagian anu kadua gambaranna sapertikeun kitu. Nah, sabab mungkin bakal aya bagian anu katilu. Nah, ieu bagian anu katilu ieu si urang kudu ngerti kana bagian anu kadua anu bieu. Nah, lamun urang ngerti kana bagian anu kadua bieu, ya, kaifiyahna jeung aturanana, maka urang bakal ngerti dina bagian anu kasabaraha. Anu katilu. Gitu. Hadi teh. Geus lah sementara itu aya dua bagian ya. Jadi mubtada ma'al khabar, mubtada ma'al fa'il sadam sadar khabar. Dina jurumnya ma eueuh kan mubtada ma'al khabar unggul, eueuh mubtada ma'al fa'il sadam sadar khabar. Silakan barang mubtada zaidun